Jam seberapa? Anjir, jam 11 kok kelas teh lah ya panggilan lobaknya tuh. Modal deh, Korea, turun keren deh, pasti aku coba. Telepon deh, kamu kok aing. Halo, A. Halo. Halo, Ning. Sugan karek gugah jam sakieu. Itu karek gugah. Kamana wae? Oh, nges ngoren. Manya. Berarti isuk nges ngoren, nges nyesel. Kan bisa nage bobo. Karek udang di mana tuh? Udah aman tuh bener. Ih sayang ya gimana lalu lulus teh. Nges ngoren nggak disemangatin sama ayang atau ayang nih semangatin. Capek. Abade moal check in ke Oyo teh. Kewek wah dijemput. Kela tuh yang lah modal lelanya. Yang modal. Ya sok atuh A modalna semangatnya A modalna. Tak gitu tuh semangatin. Sun lah tuh. I love you sayang. Kalau modalnya terkuat, iyo capek aja bang. Bari rek cai lah salat lohor heula. Sakedeung deui ada. Geus ngorek capek. Teu gugah bobo. Para gugah bobo amo. Tangina sus tos salat subuh atuh hudang subuh. Masuk atuh lin ek modal. Da. Muah. Love you. Ganggu ya. Nah, kopi. Modal deh. Naon lapar. Iya. Mah. Naon idam maneh teh ngan gegerewekan wae, kudang peureum ieu teh. Yang dahar mah lapar. Una naon? Anggur babantuan idam kolot naon, lain kalah ka sosorongot kitu. Heeh, ke di bantuanana lah, hoream atuh, horege udang can dahar can naon. Atuh, yang dahar. Meuli eta, meuli nog kesini jam 2000. Nah, mun mana udang sare atuh mementa duit. Batur oge encan gawe heula. Engke sakedeung deui bantuan si bapak. Bantuan tuh si bapak. Teu pangolikeun lah eta. Eta non tanog mah sini jam 2000. Ih, maneh meni geus puguh di bejaan eueuh. Bah eta aya eueuh hayang leungit tong sok ngaleungit rezeki bisa leungit keur mah boga minyak teh boga naon bae gede kulub dia. Jam. Adio, jam. Duit sakit kieuna Gusti eta jeung ngumpul-ngumpul jeung meuli minyak eta teh. Ya pangolikeun nog. Si bibi. Nog gade, aya cengeng untuk koneng tah. Hai jenok na. Heeh kade. Pokona mah nog. Maneh apal meureun nog nu buleud. Nu buleud hiji. Heuh pokona mah buleud we jijik ka itu Abdillah maneh. Nog hiji. Aduh, budak ini eueuh pisan nu bisa mabantu kanu jadi kolot dalam budak oge. Ini eueuh nu sanguluan ieu teh. Anjing aya coba. Ojok pola ku aing sia. Goblok budak teh sabang kawarah ke kolot kehet cunihin. Nyo kolot terus sapu. Teh meser nog. Hiji. Jang. Naon atuh payaman nu buleud atuh. Ya ge tomat, kalancuk manehkeun we dasar buleud. Budak teh cunihin pisan kanu jadi kolot eta liang waduk geura dicolok. Astagfirullah. Aing mah. Ece, mangehan budak dia ngalewat ka dieu. Budak saha atuh? Eta budak leutik urang keur sasapu dicolok liang waduk. Teu sopan pisan. Budak naon atuh jol-jolan
nanyakeun budak. Eta budak dieu anu nyolok liang waduk. Sugan bieu anu lompat ka ditu lain. Meureunna nih keur ngalieur teh urang teh keur sasapu dicolok Beda liang gong teh waduk. atuh budak teh. Budak saha atuh da eta teh. Ya, Sia titang meuli nog belgu. Kadon meuli tomat atuh. atau cenah ongkoan nu buleut. Hajar tukerkeun ka ditu. Sana. Kalau boga lanceuk teh da aing mah. Ongkoan nita baring ngomong tentang ngahidupkeun goblok. Alhamdulillah udah orang enak. Minum lagi. Kalian udah enak. Awe di mana tuh aing? Loba sia mah tuh. Loba di mana tuh? Lah poe kita lapu-lapu Ganteng anjing. gitu anjing. Jelas ada ganten mangan anger teh payu goblok lieur lah aing anjing awe teh. Percaya ya. Noh, betul. Kita udud atuh anjing. Geus dahar anjing teu udud. Lain naon li? Bari geus Alam anjing udud lagi atuh. Meuli atuh sia. Nah, teh boga duit dong. Sama anjing loba wae duitna euy. Jelas atuh aing loba duit anjing sia. Punya loba duit celana bolong eta udud geus eueuhan ge. Atuh panu karek bieu anjing beak tah ududna kita geus ipal mental. Karena pas nyet aing geus dahar teu udud eueuh. Eta melonga atuh serap goblok. Yang bahaya atuh pan ciri-ciri loba duit aing teh atuh. Terus matahari bejo ti barat anjing. Oh, sakilang ceudem tapi ini asa serap mantul. Mah aing ya. Nempok. Jangan gue aing, gue baik. Anjing ngewa sih. Lain hari mana bisa boga wae duit gimana? Menang 12. Bagus ya. Asli nah anjing. Jual dia tuh ayeuna. Ayo atuh di mana ya? Dah. Mun aing teh boga geus euy bakal. Oh, anu mana 15. Tahu geus mana di mana benar. Sia anjing ini sia. Geus kieu aing urang ngajual biasa. Heeh, kumaha? Heuh, engke kumaha pernah jualkeun teh cepopon. Pontong lain. Heeh. Nu benar biasa lain. Heeh, anjing Eta pelangganan aing atuh kawan. lah. Eta nu awak mah teh geuneuh jeung bodawang heuh. Suara gede. Ibu-ibu tapi aku misan. Bahkan maneh tungguan dia. Ulah cekcok aing mau beak. Tong lila Moal. Temuan di dia. Barudak teh meuli anu mung pisan beberes. Ngau kalau teh balik cara rape. Jaba aya ce iam ieu teh mun teh salama erek. Nitah pangalakeun daun cau. Beneran pisan. Keur teu boga duit teh malah daun cau we. Gimana nya? Daun cau teh anu marak plak alus mun teh salah mah dibelah girang di ditu. Nah, iya geningan aya daun cau teh. Alah, Gusti Agung alhamdulillahirabbil alamin. Jing mau reman deui teh goblok awan. Ya Allah, awan. Oh, bae eta. Si kehet. Si kehet. Si kehet. Babal teh ngeurewas kolot. Nyaho kolot teh keur ngalai. Pecet kana naonan babal. Ware, Mam. Nyar-nyar kecelakaan teh ke motor butut teh kehet. Ma atuh, ware man ieu. Ayo kajual. Kolot teh leuwas kumaha mun jantungan ai sia teh. Keur naon atuh tadi nama? Geus puguh ieu teh urang teh lolos rem. Oh, pugu ieu teh sia teh ce iam di tanggal daun cau kehed. Heuh, keur naon daun cau? Nya teu apa teh keur mais. Geus bener keur motorna geura Oh, nya coba coplok deui. ngaganggu wae pisan. Motor butut teh sia teh bak awara pisan. Kumaha ieu? Bisa. Tolong maneh. Kade di balik. Nyar kumaha sia teh lamun nabrak anak ayam. Geus. Ulah ka sisi Sok lah masuk di mah. Sok nyar teh heula ieu. Tangka campuran teu ka kuna naon? Erek ke urang mah ditanyakeun mah lain tanggal cau. Bari aya perlu sakedeung mah urang ini. Ade maneh make motor teh memeh make teh sia teh tingali heula. Heula mah remna. Standarkeun lama. Sok buru atuh perlu naon dia teh. Kumaha ulah di dieu mak mah di dieu. Sok di ditu diukna. Nam, diuk. Di dia diuk. Seng di dieu mak. Tah di dinya kitu tuh. Ah. Mak, Naon? urang teh rek ngajual beas mak, urang geus dahar teu udud, hayang ngopi mah. Tolongan atuh mak.
2 liter. Ari beasna nang di mana maneh teh? Nyokot di inung urang tapi ulah cekcok. Dah halal mana nang kamari nang heler urang. Keun bae lah. Kabeneran bat teu boga beas ayeuna teh. Pan latak bieu emak ngaladaun caut teh eta teh jang meuli beas, geus teu boga beas leter-leter acan. Eta teh dititah kusaha merek dijual atau di kumaha? Cek Iam, cenah ngomongna mamahna dagang pais butuh daunna. Teu boga Oh, daun. Cek Iam anu dagang pais jangkrik jeung nu karena itu. Eta Cek Iam eta pokona mah. Heeh. Sok mana beasna bawa. Heeh, emang bohong. Jang. Ih. Aing bakal bisa udun atuh ieu mah. Jeung kopi. Mak, Naon? beasna. Nyari heula beasna Beas alus mah da lain beas bulog atuh. siga beunyeur atuh ieu mah sia teh. Bonyur da lain anyar ngaheler kamari ieu teh. Oh, inung maneh mah panen wae teh nya. Loba atuh sawahna ge mah. Keun bae lah. Kumaha urang tenan heula 2 liter. Sabaraha ieu teh? 2 liter pokona 1 liter we cebang. Heh. Ulah lila mah. Oh, atuh. Leteran lah atuh bisa percaya. Atuh meni lila mau duit teh. Oke heula atuh sia teh pan kudu ditayangan heula duitna. Neangan duit mah jiga neangan paku payung wae lila. Rek sabarahaeun atuh ieu teh beas teh, nu benerna. 1 literna ceban mah. Kuduna mah lamun ka batur mah 12.000. Jadi 20-eun. Heeh, atuh leuwihan mah 2.000 we. Kela. Bisa. Tapi aya susuan mah ieu. Alah, sia mah cunihin goblok budak teh. Lain mah eueuh susuan. Untung salaki aing. Atuh meureun bau dina kutang mah. Murag atuh da duitna ge tah gantungan si anjing mah murag. Nah, atuh dikurang-kurang. Ah, abah. Ya, 20. Heeh, 20. Ieu teh urut dina kutang bieu. Heeh, ke lamun boga deui beas ulah dikasasakeun ka makan butuh. Heeh. Lamun boga duit mah dibeli. Siap. Eta mah ulah deketin nih asa bau. Oh, bau. Oh, Can can bae. ikat Acan. Ieu, nuhun atuh mahal. Heeh, kan bae jeung Salim lah tuh. suntangan. Mah. Nya, dadah. Kade. Duh, berarti orang teh hamga papalakan euy. Kari melak atuh. Heuh, ngan teu boga tanahna. Kira ku teu boga tanah sakitu sakti babawa. Alah, lega kieu kawan. Atuh, heueuh ari kitu nama da bener kenyataanna. Terus si Idam ngomong ka mananya? Teuing cari tinggal jual beas, Lin. Heuh, ka mananya nih lila mau jual beas teh ka si emaknya. Manaon ngaranna? Ma Tolol si mamanon cing, aya Manaon? ngapal sok. Naon? Apal teh maneh? Teu. Kerjaan mung. Naon? Ma epoh, poh. Epo. Eta nih. Inung sia eta mah, Lin. Nih inung aing mah lain epo ninung aing mah. Naon? Epo nih mah epoh. Ada garana aja. Heeh. Jadi kumaha tuh herek tani teh? Erek orang mana tanah. Beli gede. Awas. Bijil ini ngejual beas. Ulah dikeukeun. Geus aing ngajual beas. Iya, kela. Ngopi kawan. Lain anjing tah ngajual ka saha? Geus jempe. Geus ngajual aing dia ka. Sabaraha? 20.000-an. Anjing milik atuh ngopi. Heeh, aya orang beli udud. Jeung Jeung kopi. Gaji kumaha meulina heuh? Heuh aing ngumpat heuh. Heeh. Pakai motor atuh lompat. Make motor we mana? Oke. Paduli siap butut-butut kita hirup goblok ya. Da embung anjing butut Tah. Heuh Ini dong lila anjing tunggu di dieu. Aduh. Alhamdulillah geuningan beas alhamdulillah geus boga aya mah bieu aya budak ngajual beas najan 2 liter oge. Heueuh pan urang teh dititah ngaladaun cau ku Ceu Iam tapi can meunang daun cauna teh. Tapi asa can boga minyak ieu teh Makana geus loba gorengeun ieu teh mun teu salah mah nya. Siga si Jenong itu teh. Jenong. Ka mana? Ka dieu heula maneh. Non ceu euy. Non ceu euy. Euy, Diem. Eta naon nu herang? melong wae ka urang. Astagfirullah eta tarang meuli beuki herang sia teh ka dieu we perlu sok ka dieu. Si kada ngahulang di dinya ka dieu sia teh tenang ceuli goblok naon lemer. Non ceu euy. Sok dieu kos lain jeung kolot waduh popolotot. Keun bae. Lain kali tarang biasa beuki herang. Ieu tarang teh aduh geus nogo ngarek ka mana maneh teh. Arek katongoh ceu euy. Erek naon katongo? Arek meuli rokok. Titah saha? Tita si Idam. Daek teh ece sakalian pangmelikeun minyak. Nya daek aya buruh nama atuh. Aduh, nya ari budak aya nama main wae buruh. Naon itu ieu buruh, naon ieu itu buruh.
Bang balikin minyak ece geus neangan ka 5 warung. Ah lamun dibere buru mah erek, urang mah ini lamun teu dibere buru mah embung aing mah capek. Ece boga parawan erek ku parawan buruhna. Geulis teh parawana. Tingali atuh ece, pasti budak nage geulis. Ece geulis teu. Sangkelang goreng patut kitu Eish, di hawu. ulah kitu ngomong teh meunang ka kolot teu sopan. Aduh, kudu Yala rek nyokot duitna tungguan heula. Ngomong ah maneh mah. Jang, da eueuh duitna oge. Mun bisa mah pangajuakeun la useup anu salaki. Belat betong kana usaha da useup wae, jual meupeng eueuh salaki. Atuh, nu kieu naon patut payu sabaraha damal payu 25.000 ge. Ah, jeung mah gampang, lu penting mamahi jang meuli minyak saleteureun. Atuh damal daekeun goreng patut euseup ge eta mah. Astagfirullah, ulah ieu teh nu salaki, bisi ruksak jig pangajuakeun heula useup. Engke duitna bawa ka dieu, geus dibawa ka dieu pang meulikeun minyak ece. Moal laku sing sakumaha dijual oge useup butut ieu mah. Ari maneh ngomong teh sok ka mana we sok geura urang kaitkeun kana sungut sia. Ulah atuh, beneun irung aing kita sunging. Keun bae, gara alus ngomongna. Ka mana jang? Oke gitu. Ma. Aing nuing. Geus lah ulah loba ngobrol jeung ece mah ece kapisakan pisan. Jig init ka ditu si hasil Atuh pokona kitu mah. mah ku aing dijual ka saha? Kasawe nu butuheun. Siap atuh mah. Mang Diman mun teh salah mah butuheun useup kamari. Heuh tapi eta rek mere moal. Ulah bebe jati ece ieu nya kade bisa apaleun salaki. Tapi yak diburuhan mah. Diburuhan Saha kelak parawan. Nu mana parawan aya? Cucu Yani apa cucu Yani? Teu apal.